bareng mah balik ayo. Nyoras yang hari riwa hungkul. Was. Lu mah burung tengah datang di wae. Pusingkeun aing jelema eta. Aduh ruk sarua ka urang heureuy jelema teh. Keur mah aing teh ngurak teh meunang, ayeuna hayang ngurak deui aing mah. Pusing tadi teu meunang ngurak aing mah. Ayeuna urang nang lokasi urakkeun ayeuna mah, urang pinah lah. Hayu siap pake. Hayu ayeuna mah. Tong ngalbakeun carita urang ngurak lah. Ka si Udin mah. Terus hei, ayo tuh buru, ayo bro. Buru. Nyata sih iya tali jang naon? Jang nali. Enggak kata kumaha meureun tinggal. Oh, geus kan bae lah aya mah urang nangan ieu. Lokasi buat ka itu. Lokasi urekeun ka ditu nya. Yuk. Beuna antep ah. Ma erek mah ngurek teh. Urang mah moal rek nungguan di saung di ditu. Iya, urang ngurek kabeh ditu heuh. Hayu siap urang mah. Pake hayu. Baik dia, kurang kan itu halanya, kurang kenangan belut. Dia lah, pakai. Ya si Udin itu hanya Arisya karena on dia Aing digawean ku barudak, tulung aing. usaha digawean usaha. Ku barudak. Terus ayeuna kumaha? Yang dilepaskeun aing ditulung. Tapi aya disyarat mah yang dilepaskeun. Naon syaratna buru? Mana ulah ngajailan urang. Sabaraha poe? Sok paneh sabaraha poe rek ieu na? Saminggu. Embung saminggu mah. 2 minggu. Embung. Sebulan. Embung urang mah. 2 poe. Tah, mun 2 poe kurang dilepaskeun ayeuna teh. Bakal terbalaskan aing. Mana barudaknya dah? Yuk. Jang, jeung teh heula jang heula aing nyari kana istirahatnya. Banyak satu. Aduh, istirahat heula sakedeung Aing naon aing mah edan mah ngariweuhkeun hungkul. Pikir-pikir su ujang eta pas jelema edan ditawaran saminggu embung 2 minggu embung komo sabulan ieu daekeun keur 2 poe nyawa lieur aing mangkat Aing tingalikeun aing dendam
Deleukeun saku aing ira-ira bakal beunang teu budak tiluan ku aing. Balik ah. Bedi tua tuh di ditu gede biasa nama. Oh, jika cocok di nya. Oh, hayu urang itu. Mana mah ka bedi itu nya? Aing balik terus. Urang ka bedi ah. Kamu deket-deket yang urang heuh. Dek si gana ya langsung narik euy. Wah, tarik euy. Tarik. Puas, ayo. Goblok teh. Dak leutik lah yang serikeun goblok teh. Sayangnya, oh aing maneh na meunang naon? Meunang teu belutna. Tempok ku aing mangke sia. Sampurkeun ku aing ayeuna. Puasa menang orai, puas, lebok, ayo, lebok lah. Cerai ngurek mah ye, tempo. Adieu tempo, ngurek mah. Nang naon, menang orai. Adieu tempo kumaha tempo geus nyangut enak ge tuh. Tempo ya, tempo. Kagede ya naing. Mana coba buktikeun aing hayang nempo. Tebang nu kitu. Tebok tah. Awas ya tegia beunang sia ku aing teh mah. Capek euy. Aduh, sedek kok aing teu kuat yang seri tadi. Aduh. Oh, lupa lucu serungkeun le. Goblok aing jadi minum medok ya aduh. Kagok medok aya nama aing mah. Neangan dibelut ah. Lumayan aya kena waktu. Tenang. Alam. Baru dah kamaranan serangan wae di dieu. Tuh di ditu. Oh, di ditu. Oh. Lah.
dekok di ditu nya Stegina ka mana nya? Wah, gede stegina ya. Binang ya. Wah. Sakti. Kok sia keur naon nih dia? Keur modal. Ada leuna sia pan aing keur ngurak. Aing nanya bener-bener goblok dia, goblok dia, goblok dia. Ujang edan, ujang edan. Aing kalangan nasib teh geget teuing aduh. Sababaraha kali labu kotakan. Ning balik aing mah kieu carana. Karunya itu sudah bebaturan ayo. Capek ayo. Dua, tiga. Yuk. Kumaha? Hasil ayeuna puas? Alhamdulillah. Puas kan? Jangan lupa like, comment, and subscribe and share Anak King Sunda Channel. Sukses selalu. Ikuti channel kita untuk kedepannya lebih asik dan lebih seru. Mudah-mudahan kalian juga yang menonton merasa puas dengan hasil kerja kami. Sampai jumpa lagi guys di episode selanjutnya.